Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siangnya majang kasatan, wilujeng tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah masih kene tiasa patepang kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salawat Allah aya dina panantai manunggal. Amin. Satekeni kawitan nya sapotot biasana urang ngadoa heula ya supados kegiatan diajar urang aya dina kalancaran, aya dina salat bahan ya. Amin. Fadil, dia biasa dia pimpin doa dia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam. Oke, Sanu terlebat. Abel Alvaro. Abel kunaon Abel? Oh, Abel ya. Biasa dia berarti. Minggu sadayana ya urang parantos ngararancang proyek anu bakal dipresentasikan dinten ayeuna. Ayeuna Bapak bade naroseula ya, bade naroseula. Kira-kira naon bagian anu paling hese dina nyiapkeun buku pop up ieu? Waktu. Kunaon waktu? Mepet. Saminggu mepet berarti nya. Sosis. Berarti kayak hiji waktu mepet deui saminggu berarti ternyata kurang ya. Tapi ayo beres. Ayo baca. Ayo oke berarti. Ayo baca, ayo beres oke nya berarti kelompokna Radit ya, kelompokna Radit berarti manajemen waktunya masih kurang atau memang bahan-bahan di dalam buku pop up-nya memang hese. Jantannya tingkat kesulitan aja rada hese, rada lumayan ukur lah gitu ya. Node Edik, lihat di waktu. Translate bahasa Sunda. Oh jadi dongengnya dongeng bahasa Indonesia, ditranslate bahasa Sunda. Berarti 2 kali proses. Oke. Edik. Ayo masakan terus. Edik. Kami hari barang-barang. Emang naon hesena dina barang-barang, milih bahan paling hese naon? Siap artinya. Pami gitu mah ayeuna ya. Kurang lebet karena materi, karena inti materina ke presentasi inti materina. Tapi satu acara lebet karena inti materi eta aya udagan anu udah dikontak dina dalam ayeuna ya. Maka kuningan dina PowerPoint. Nah, kompetensi dasarna antara kadena masih sambil nyata menampilkan berbagai jenis dongeng dengan cara ngadongeng, monolog atau dramatisasi. Dina kompetensi prakteknya, kompetensi keterampilan. Nah, aya tilu pilihan kan? Ngadongeng, monolog atau dramatisasi. Mari Bapak tos nantoskeun bahasa minggu kamari nya eta urang teh bakal ngadongeng. Sanaos engke mung perwakilan ti kelompokna nganggo media buku pop up dengan naon teu sadayana oge. Engke kapayuna misalkan ulangan harian misalkan pada ulangan harian mending kene lisan ngadongeng gitu. Oke, mudah-mudahan kapayuna. Nah, indikator IPK nanya indikator pencapaian kompetensi di ayeuna ya adilu
Nyata menyajikan dongeng dengan cara ngadongeng menggunakan buku OA. Ya, mungkin Bapak yang ningali kelompoknya siga kumaha, perwakilan kelompoknya ngadongeng. Tapi tantos kan eta teh hasil diskusi, hasil gawe bareng ge ngerjakeun buku OA. Katan ke ningali Bapak hasil eta. Usahakeun ke anu wakil ti tiap kelompokna ya. Midang di payun teh sa maksimal mungkin ya. Jadi oke nyangke hubunganna ke sareng penilaian. Nu mentena ieu di Bapak ya, hidup oge ngiring menten. Jadi nilai kelompok hidup nanti dikombinasi ke nilai di Bapak sareng nilai di kelompok sanes ya, nilai di kelompok sanes. Nyatanya semaksimal mungkin lah ya. Terus kita udah ada aja nama ya. Ida pintonkeun atau pindahkeun dongeng sasaek-saekna ya. Oke. Saya tajan lagi presentasi, ayo pada ditaruh segala. Daya, ayo kapan dulu per kelompok. Sok. Siap sekarang? Ya. Ayo Bapak yang ningali heula. Ya. Ayo ningali heula. Mana buku pop up-na? Oh, ini. Tina genap kelompok sama kelompok beres. Hiji, dua, tilu, empat. Ya, eta ya. Aya. Dia di ya kelompok dia apa ya? Mengirimkan untuk seberapa menit ada malam ya? Oke, berarti Pak Gito siap. Bereskan. Ya kelompok sabaraha? Kelompok sabaraha? Ayeuna anu baris bidang di payun nya ku Bapak diacak. Ya. Ini aplikasi. Ya Bapak terus yakin kelompok tinggal lihat kelompok hiji dupika kelompok genep. Iwa berarti kelompok opat. Ya. Kelompok opat kumaha diacak beres. Janten ke nalika kaluar kelompok opat ku Bapak mau diberi presentasi. Ya. Mau nilai kelompok opat mau sami sareng nilai kelompok nusanesna anu pas beres. Dinten ayeuna ya. Oh, ini kelompok apa itu? Oh ya, kelompok hiji mana lah kelompok hiji? Ya kelompok hiji, Daniel, kelompok 2. Kecil, kelompok 3. Ini. Iya ya, kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok terakhir berarti. Ya, berarti kelompok genep ya. Ayeuna ya kurang lebat karena kajian intina alhamdulillah ini sadayana tos beres. Mau hiji deui berarti yang acara ya, hiji aja. Yang jangan tadi teh sok bereskeun apa namanya? 2 dinten deui cenah bakal beres. Mangga Bapak di atas. Ayeuna kelompok anu baris bidang kahiji nyaeta bisa juga Pak. ya aplikasi nomor login dan nyata
Panghandalna yang panghandalna. Iya dosa, dosa apa? Gak pernah bu. Tahu kan? Nalika presentasi, ya nalika presentasi. Salikat. Double lah itu sini double lah. Siapa yang harus beli ya? Double. Nalika kelompok sanes setuju presentasi, ya tidak menten. Ya, dia ayat ruli penilaian anak. Ya, anu jantan indikator penilaian anak ya. Kahiji, kreativitas media kadongeng. Ya, kreativitasnya siga kumaha? Enggak. Ia nilai bobot poinnya pangageuna 25 maksimal. Ya, jadi ayat keterangan 25 maksimal 25. Ada seorang itu kira 20 we, 20 hiji we. Mangga. Tapi itu kira kita 10. Mangga. Ya 20 hiji setengah. Maka iya mah unsur subjektif kacida di nanti kacida ya bisanya, tapi mun tiasa seobjektif mungkin. Ulah kena misalkan padil ke kasusan itu jadi ulah ya. Ulah rugikan pasien punten alit ke peda padil. Dendam atau ayat kakeul ulah. Memang objektif kabarana banyak ulah unsur subjektif kaluarna. Oke. Nah, maka dia beri penilaian dirinya sih. Kira-kira baik kita tadi. Anu-anu kesesuaian cerita dengan media ngadongeng. Ya, bisa ngadongeng nanti dongeng bawang bodas jeung bawang beureum katanya. Bawang putih disutakeun di kakaknya. Bawang bodas jeung bawang beureum. Gambaran teh gambar gambar sasakalas itu panjalu. Karena kan sudah sesuai kan ya. Nah, ieu mah bobot poinna 15. Oke, bobot poinna 15. Terus anu kapilu aya lidi jeung pasemon. Lidi teh gesture, aya pasemon teh mimik wajah. Oke, mangga. Ieu bobot poin maksimal 10 ya. Terus anu kaopat, anu pamungkas eta artikulasi. Artikulasi mah pola-pola. Nah, ngadongeng kate jelas, kapupingna kurang oge jelas atau pinter. Paham ya? Siap. Mangga, enak atuh pinter. Mangga. Mana ada perubahan dominan Mangga pindah perubahan dominan setengah sewang. Mangga. Pada punya berapa mangga? Ada apa? Nah, tadi anu kali kan lo ngadongeng, kita anu nanti anu perhatikeun menten. Anu dipayun, ya. Kalau ngadongeng, kalau ngadongeng, memang ngadongeng, jelaskeun heula. Proses kreatifnya sakitu we. Ya, proses kreatifnya siga kumaha, bahana kanggo naon wae gitu nya. Biaya saya sabaraha lamun teh ngaluarkeun biaya, ya. Maka jelaskeun nya sasingkat-singkat lah. Maka Tanggung wali kota. siap dikawinkan? Oke. Maka Tanggung pemerintah. Itu dosa. Iya, dosa. Iya. siapa mau mana? Apa? Ayeuna kelompok pengawintan mida kan anu panitia kelompok 5 berarti dia kelompok yang dinilai kelompok 5. Ya. Maka, kualitas. Kali bayar. Suara kasih carinya. Waalaikumsalam. Tepangkeun abdi perwakilan dari kelompok 5 pada kadongeng anu judulna teh Timun Mas. Timun Mas. Timun naon sebenarnya? Gandeng Mas. Oh. Jadi
Mas. Zaman baheula aya saorang janda anu namina teh Om Sri. Janda eta teh hoyong ngagaduhan kurang kali. Tapi teu wae dirugikeun urang kali. Satibana di hutan, Om Sri teh bade nala kayu bakar. Kayu bakar eta teh kabeh dirumina ku kaki atau seket. Om Sri teh capek langsung anjeunna calik di tatangkalaneun anu aya di sieuna. Terus teh dongkap we saorang raksasa eta teh nanyakeun ka Om Sri, kunaon na abot cicing di dieu. Terus Om Sri teh curhat ka raksasa eta. Saur Om Sri teh abdi teh hoyong ngagaduhan kurang kali, tapi abdi teu gaduh cara ge. Terus raksasa eta mikeun punteran anu di jalan teh dina teh monteng. Saur raksasa mangga ku anjeun pola ieu monteng, ke monteng ieu bakal jadi anak awewe anu bisa ku anjeun diasuh. Tapi aya syaratna anjeun kedah merek kapuri pas umur ieu monteng teh atos yuswana 17 tahun. Terus we Om Sri ini satuju langsung kuajeuna teh dimelah eta monteng. Sabulan kaliwat monteng eta jadi mana mas kalau tak lagi di kelas kamu ibas. Konteks Mas bersyukur Pak Susi Suhar karena tos nyalamatkeun dina makanan dina ruangan raksasa. Terus kita teras konteks Mas kembali ka sareng pamrih sareng Om Sri. Akhirna Om Sri sareng konteks Mas sama tiasa hidup lanjut. Nah, tadi kelompok 5 terus dongeng presentasi menunjukkan bakal naon waragana antara biayana saya sabaraha ya. Ayo ayo mikir ya di kelompok anu meuteun ya aya komentar tapi aya naon ya aya panggil lah aya masukan gitu nya aya nu bare mangga so atau aya pikiran atau aya nu kumaha gitu mangga kelompok ya kelompok isi Masuk baiklah. Kelasnya Pak. kumaha Kelasnya masih kelas sama. ini kelasnya ini naon mimiknya Kurang masuk ke cerita. kurang masuk ke cerita kurang mendalam cerita aya di so nah benar
Gambarnya diangkat tinggal kok. Gambarnya kira tinggal. Yang aku berarti atas mana? Gambarnya ada kelipat. Oh, gambarnya ada link. Ya tetap tinggal timnya. Ya. Jadi ayah juga kurang loh. Oke, sempurna gitu ya. Sempurna gitu. Ya. Ayo deh. Atas. Nah, ya. Berarti ya kelompok tadi kelompok 5 representasi yang meminta dan dongeng. Tadi aya evaluasi kan tangkepku kelompok anu salajengna eta diantisipasi kan lagi kan terus di komen harusna kaulah deui ya. Satu no. Ya ka proses ada kelompok 5. Ayeuna kelompok salajengna. Deng deng deng. Mangga kelompok 4. Ayo kelompok 4 ayo. Sabar. Kurang diajar silih hargaan. Ya, lamun anu sanes tujuh presentasi kurangnya milu ngadangkeun gitu. Ya, milu ngupingkeun. Soalnya kurang oke lamun aya di posisi ieu kalian teh ngobrol gitu nya. Ya, posisikan lah. Ya nalika kalian presentasi, kalian ngobrol kumaha rasana ya. Kelompok 4 sanes kelompok menuju presentasi ulah ngobrol. Sampai we dangukeun Bandungan. Ya. Siapnya? Deh. Maka kelompok 4. Jelaskan bahan sareng ieu biaya atau nggak biaya. Maju. Tadi ame katingali merah Pak Dangu sebenarnya. Sorana sekali. Buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mangkeun abdi di salam sapa di kelompok 4. Abdi sapa? Bade ngadongeng ngajelakeun bahan anu diangket. Bahan anu diangket nyaeta kardus, karton, sareng sabeutik. Biaya nu di anggo atau dikeluarkeun nyaeta 20.000. Kanggo mesen kertas aspuro, kanggo karton, sareng kardus. Sareng apa? Terasa abdi dia bade ngajelaskeun dongeng anu judulna Maling Kundang. Di zaman baheula aya hiji janda anu ieu jeung budakna nu nami jandana nyaeta Manerbaya sareng putrana nyaeta Maling Kundang. Di dieu Maling Kundang dipikanya ku indungna teras di dieu indungna teh tos
Ada yang komen? Nah ya, nanti Bapak dengar dong. Oke. Dongeng di Jawa Barat, ada yang Pak pilih? Tidak. Kebetulan. Siap, ada di Jawa Barat. Orang baru-baru ini sana ya. So beneran bahasa asa, komen oleh naon, kamu memang ayah. Ada memang iya. Nanti tampilan saya, yang saya memang terjadi komen. Ya. Hasil pengguna saya. Domina oke, BTS, ECS. Nanti banyak anak harus dicari sana. Siap. Makasih. Anu kanti lumidan. Anu kanti lumidan kelompok. Oke. Ayah hiji ngarang ya eta toba. Si toba teh petani anu gagal panen. Petani teh si toba teh gagal panen. Dan si toba teh kali karena nelayan eta mancing. Hiji wakos toba teh menang hiji kamas nyata hiji lemas anu pada bisa si toba teh langsung nyala setengah teh langsung dibawa ke anak peminat singkat si toba itu di lo ember gede kalau sudah simpan si toba teh bade neangan awi bersama awi nanti habis dino kapurna si toba tidak luasna usahakan eta anu tadina ember isinya cair berubah jadi emas si toba
Mama, Mama, bener tak kita anak naikan mas? Mama cincin sama leke-leke. Sabari masuk ke bumi nanti, tolong sapa kata pun karena kita sama saya. Si Samosir teh, kita karena hiji pulau, kita datang hadinya. Samosir teh, pas kok ayah kecil laut emas, anu kita, abi teh, mama hidup karena si Samosir teh luas, kecil, sabari lari, kencang pisan. Tobat anu keur di ladang kacinda kagetna aya hiji cai anu datang merekam tobat tergelam sabari tulung didinya tobatnya tergelam di mata pulau nya eta didinya teh pulau teh dingaranan dalam tobat tapi kaina kusabab eta teh didinya tempat meninggalna si tobat. Nah, di cerita ieu anak teh dapat pelajaran eta kada ngajaga rahasia ulah umbar-umbar rahasia. Itu di kelompok kami hatur Ayah nu bade komentar. Butuh kalau di jam terbang ngobrol di sini payunan batu eta memang perlu jam terbang ya kan itu sering bakal biasa dan ini sih kira terus biasanya tampil di payunan jalan seru gitu ya terus mulai atraktif nah ini pada komen ya kita komentar coba tuh ada narasi nah oke akhirnya kan si Samosirnya ke danau yang kedua si Samosir sama keluarganya tenggelam. Aneh kan? Enggak sama sama saya itu jadi apa? Jadi enggak nyambung banget ceritanya. Nah, bawa aja. enak sekali berarti ya. Apa yang lahan kerja sebentar. Oke. Eta yang kedua tadi mau yang pada itu udah adanya bagian ayunan sekarang. Terakhir. Anu bapak apa ngadongeng teh siga urang ngadongeng lamun rek nyarekeun budak. Jangan baheula teh aya si Samosir, budak teh si Toba, tujuh anak ti laut. Nah, anu tadi dipintarkeun ku Daniel eta mah dramatisasi. Ngawawas carita make gerakan anu nya dramatis gitu. Hadiu. Terus pakai sora-sora anu beda anu robah gitu nya. Jadi meragakeun anu jadi ibuna, anu jadi bapana, anu pas kerja di Samosir gitu. Nah, itu jadi dramatisasi. Aya dari mah kalau main gitu nya sih tapi feel urangna siga urang yang misalkan aya budak sare dina pakuaturna eta ada hijau baheula teh tah eta unggul di bapak maksudnya siapa mendramatisasi gitu ya cek mohon tutup Itu
Sacara presentasikan, tapi pada ngejelaskan harga-hargana sekarang alat dan bahan yang diperlukan, ya tapi masalahnya ini atas asdorok sarang dalam mana teh kardus dilapisi oleh KPS sarang ulang kertas yang sejajar. Berapa yang seberapa? Kita teh saya 30 di waktu di sebuah sesa di rumah ada sarang bedak berdirian kita karena bawang baras si pendengar teh entah mau gawe istri jadi istri teh harus ngantorkan lagi ada istri harus ngantorkan lagi jadi pada saat nanti mengalihkan istri kawalan ya istri kawalan sarang budak teh sarang hiji budakna ya tanam budak teh mau dulu. Nah ini waktu si bapak bawang badas yang terpenakan teh ayah banyak dia Jadi kering kok mana teh? bapak teh gering muyung tapi kalau Dita hayang mas, ditanyakeun kamili sami kamili bawang baras, kamili mulai dikatakan gede nasi tuang bareng si nate salaka di bawah jadi kan gede pas gede berlatih online mesin online nah tadi mesin online soal terus dipacu online berlatih cek naon pacungkeun itulah ayeuna sebatang panas bawang bodas teh berbahagia lah
ngelatih mental ya. Jadi usia serang presentasi payun. Bawa ke payun namanya. Nanti teh presentasi payunan Pak Presiden, payunan Pak Gubernur, di kantor, payunan klien kan tuh. Ngelatih, pas biasa presentasi mah harus biasakan ya. Jadi oke, balik nanya komentar di Bapak Firman. Ngobrol nih, apa gede ya, maka belajar. Kali ini ada bahan lah, terus tinggal ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga event saya nanti dijelaskannya saran radit perwakilan kelompok dulu badan presentasikan dongeng anu setelah diterita, ayah aki datang ke Bumi nyendit, bukan sagelas cai, tapi nyendit kemasihan kari eta, meras sisir aki-aki eta, sareng nyusulkeun, sareng disiksaan, aki-aki eta, meras aki-aki eta, itu Nangtung setelah ini anak tongkat dia
dikasihkeun ka tanah. Kalau eta brojol kawan kain usaha eta. Teras desa sareng nyiendit digeuleuh. Terus nyiendit dan bantuan para warga. Tapi warga entos ngungsi ka bukit sareng nyaksikeun desana tenggelam dan jadilah situ Bagenjit. Ada komentar? Ayo beri komentar. Waduh. Oke, Adin, nah suaranya kira tarik. Ayo deh. Muka teh pamen teu urang nya kudu kabagi pisan ka audiens teh nya gitu kan. Seorang mana nonton. Eta mah wayang ada. Kamu lah bodor. Aya deh. Eta dua di komen. Aya deh. Oke, atau sebenarnya. Karena deh kamu kelompok dulu. Kemudian dari kelompok dia Alhamdulillah ya. Terus saya di lainnya berarti intinya ya kalau belajar dia belajar ya dari kesalahan. Contoh. Nah, ayeuna nya para tos kauninya pasadayana horeng geuning nyarita payeuneun dulu. Da misalnya teh digambil. Horeng perang tapi ya media anu dianggap kurang ngadongeng sok sanasna gambar tapi biasa dijaga paham apa orang ngadongeng. Jadi tak dahku misalkan nanti tak dahku kerangka karangan wae ku metode sanes yang media publik oge biasa ya. Aya nu pada nyimpulkeun kegiatan dina ka pengajaran di ayeuna. Kinten-kintena manfaat naon, terus aya naon gitu nu tiasa kapendak tiasa dicanar dina ayeuna. Mah, oke, saya deh. Bina sekali Bina. Mah, nambah wawasan, sebenarnya wawasan tentang naon. Cerita-cerita dongeng-dongeng berarti tina 5 kelompokan tadi tampil berarti kan dongeng teh benten sadayana. Berarti lamun teh urang sadaya tadi ka Bandung berarti urang bakal hafal. Aya 5 dongeng anyar, aku urang hafal tadinya. Aya deui Bin. Lihat tina wawasan. Tidak sanes, Edi. Hah? Tinggalin. Manfaatkan misalnya jadi wani tampil di payun. Ya, jadi orang wani tampil di payun dan naon berarti ka payunna ge engke jentosan sareng sanes. Ulangan tadi teh radi tungkul atau ulur ngan mantun. Cara raukul gitu nya misalnya ka oke kudu lundeun ya, kudu wani ka payun. Aya deui. Waduh, lembaga mana karakter silaturahmi Kerja sama. Oh, Kerja sama saling ngobrol. oke. Jadi Yang berpikir bersama-sama. jadi sami wae nanti berarti hidupnya diskusi kelompok jadi karakter silaturahmi minimal atas kelompok lah. Tadina kan Ridho jeung Padil teh kan kieu tadi. Tapi itu sama diskusi kelompok jadi kieu. Nah, ya alhamdulillah punya eta paedan anu dinten ayeuna pangajaran dinten ayeuna alhamdulillah berarti tos ngahasilkeun sababaraha manfaat salah sabeuna aya 3 tadi. Mangga anu karaos anu teu karaos kudu sanesnya mudah-mudahan manfaatna aya. Ya, tadi teh presentasi janten tapis nyarios di payun atuh teu kalah manfaatna ayeuna ge moal jaga. Ya, jadi jagonya jaga teh mungkin nanti gitu. Buang ke pas misalkan Fadil, dapat misalkan di Pertamina, Pertamina, terus misalkan Lido, dapat di BUMN Sanes,
teh, ayo biasanya di rumah ngobrolnya ke bahasa Sunda. Ya, jadi lamun ngobrol bahasa Indonesia sok dianggap teh bangga. Nah, atau ayeuna presentasi ku bahasa Sunda, Ridho teh jadi jago bahasa Sunda. Bisa jadi ketua kelompok, KKN misalkan. Kan sama apa ini. Ya, tapi Bapak ngapresiasi kasadayananya kacida haget, kacida daria teh serius ya. Nyumponan pancen di bapaknya keprok sama sadaya. Kalau minum payun ya, urang tata hari, urang siap-siap deui kanggo mayunan ulangan. Ulangan ya, satu nama kalian karengse, minggu payun, ulangan. Materi di payun atas, praktek atas, ya. Akhirnya kantor Bapak penilaian. Bapak yang nyobi ningali kamampu hidup dina bereskeun atau nyangkem materi ngeunaan dongeng ya. Insyaallah minggu payun kurang ulangan. Ya, sakali deui Bapak hatur nuhun kasadayana dina pangajaran ayeuna alhamdulillah nya urang tiasa ditepangkeun deui ayeuna urang tiasa lancar presentasi ngeunaan dongeng kanggo media buku pop up. Ya, kurang tutup ya. Tadi Bu Fadil Bapak yang punya sarjana ayeuna nyobian Bu Andra. Andra tutup doa Andra. Oke, Mas Sunda, Mas Sunda. Sudah, ingkang terus. Laos. Mohon perhatian. Saat terus melaksanakan pembelajaran. Kalau ini berdoa dimulai. Benar. Doa selesai. Jika beri salam. Bapak dengan baik mudah-mudahan masih dipaparin kesehatan.